budak biasanya ngajak main lodong teh. Yo yang peliti aja. Aduh, itu aku dipetot. Wan pergi di pos ronda, betul mah di rumahan. Aki, mainin jemahan. Kakak pergi di pos berdiri satu. Goblok lagi, tidak ada waktu. Tapi di sana tarik ke beleduk, saya tahu was. Udah bisa. Yo, ini tuh geus ngaheyang. Ada hayu jemahan. Jemahan gimana? Jemahan mah tadi itu budak saya teh. Ini mah udah jam 4 murid. Makanya aing main ieu sabari ngabuburit nungguan buka puasa. Ngajak kumahan sanggeus asar si teh di mana aya? Di meja. Di meja naon ai maneh? Dengekeun aki-aki. Geus ngahayang rek obat hayu. Mah ditu hayu. Obat dit. Komat di mana sia? Yeuh Mang Je dengein. Buah sok lewe. Geus, keun anu geus mah. Aluk mah dibawa ka dokter. Yo, aki-aki, dengein, dia udah oge. Orang kumaha, cok, nanu dirasa, hayu, mau jumahan. Teman-teman, barusan teh sorangan gede, komat itu hayu. Bisa komat aja. Iya mah budak geus permanen. Yuk aja sorangan sia jumahan kan itu moal aya sasaha di masjid ge atuh sia teh. Ini teh geus jam 4. Ya, dengekeun. Jaman ku ya, ieu mah. Naon maksudna kikian? Maksudna geus jam 4 ini teh si teh. Terus aing budak manten, hayu lah. Bajog lah, sorangan. Jorong usir ku ya tuh. Aing nungguan baru dak ye wae. Ampun tuh ini tuh. Anjay.